Nul, alhamdulillah Nul naon bah. Hari tamat pan uing teh dagang teh. Rada mopoe, ayeuna mah tinggal rada hade aing rada keren ayeuna mah hanapeun tanggal awis ya. Lain aya kemajuan atuh bah aya kemunduran. Biasa di sisi pan harita mah sisi gawe di ditu deket irigasi. Irigasi heueuh nya pada ke Bandung modal nya modal. Ceritanya teh mulai lanjut teh kernaon? Nangkring coba kerja tuh cek aing bala lagu bisa bala lagu lain Nul apa teh si lain eta bupati kunaon bupati apa geus sancana kundurkeun diri sih apan eta ge September derek ngeusan mana kudu siapa cek aing udah ieu maca koran tingali siga uing tah anjis di kebon awi mamawa laptop anjis gaya euy marukan aing bisa gitu main ieu teu sumpah aing mah kan didinya maca gitu bisa nyata aing teh nontonan gambar we urang mah teu ada sapopoe ngobrol jeung kunti atuh di kebon awi justru aing teh ameh apal Nul ieu teh kunaon cia heueuh cenah bupati teh ieu mundurkeun diri teu betah di Bandung Barat lain teu betah naon pedalin urang dieu kumaha ieu teh siga nama geus loba nu ngomong kitu meureun tau ge dan di balik lain erek balik deui cenah mah rek ka Jakarta meureunan jika nama rek balik deui ka Jawa ka Jakarta bisa jadi ka Jakarta mah rek jadi artis deui lain kieu bah nu urang karasanya urang sebagai rakyat leutik sa geus umbara ditewak teh Bandung Barat asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Tes di mana? Pak? Lagi. Bisa gua lagi di. Ini. Tes di mana saya pada datang? Kuningan gabing. Ini nanti guru doi. Bener ngorek di mana ya? Alhamdulillah. Sabar. Sosialisasi jadi. Waalaikumsalam. Aduh doa kieu. Beneran alhamdulillah. Ayo salam ini bareng-bareng. Ayo warungna. Leuweung payu. Ieu nu lagi aing naro. boga hutan Nya cek aing di jojo. Ieu sih di Bangena ieu. Di Bangena. Di mana? Bukan bala-bala ini warung teh. di Bandung eta diganti heula belum sampai tegang sampen hari lah ieu Sampurasun. Mampes. Ayo Rawasan ari eta geus dimana sih? iya dah, sosialisasi. Dagang. Sacoel sabaraha ya? Ayo rokok mah. Sapote boleh bisa betul. Baik bahasa Bandung mana? aduh Tinggal. mangali Assalamualaikum. Gimana? Nu gaduh. Aduh. Emang gaduh Alhamdulillah gua euy. kita kebon awi teh pahen Bisa ancam. Alhamdulillah damang. Terus di mana teh? Aduh, ini atuh paher Kopi. Punten we tak duh warung. aduh. Kopi mah. Rokok. Rawatan Mas. Iya, giring mah. Di Barsiara aya nu gaduh kebon awi. Paling mana? Dari Barsiara nya. Cari paling Balde, ari balde. Bapak beli dia belinya. atuh ieu kaget Apa tadi teh briefing geus, briefing tadi teh geus. Marbot kursi, cicing marbot kursi. Marbot kursi mah jeung oleh, mah pakai biru. Kasa urang geuning. Aduh. Maka marbot kursi mah jeung nu beureum jeung nu baliru marbot kursi. Sarua urang. ya itu terus dimarah teh tidak terenggang-enggang untuk keluar itu Kan ieu hiji beureum. Ewang. Jika tomo hiji ya di mana? Salah make. Tan move on. tadi Oh, lain tan move on. Ini Itu. Akan pangeus. Keur heureuy tadi teh jeung datangna, dibere bajuna, jadi samper. Kopi bah. Oh, ayo. Bari ngopi gara ngobrol. Ayo, kopi naon? Kopi di 100. Tapi aing teh bisa nulis. Oh, sampai sana langsung. Enggak beli kan.
Nu hideung bah. Bang dia ini kalau Kan nyari sini ulah mulai kadinya. Hideung bah. Aing eta. Ya, lumut hidung tuh akan digireun alirna teh Digireun pisan sih. aing mah payun teuing. Kan dia kalian ditinggal-tinggal panggelisnya hiji ya. Dua mere jeung siapa? Nyari Siapa kamu rumah istri yang kakak dulu dong? sia senul kemana wae di senul. Tong kacan aku sakabaka Dipegal lagi. Makanya aku bencong sakabaka. Mang Nul yo sia teh. Deueut Bari nyenget ieu rokok Eta teh nyana atuh di warung. ti abang ngagaleuk. Respon. Lain mulu eta aing sok pusing aing geus kieu teh mulu sekalian dibayar nama. Ari ngomongkeun ketua BUMDes mah sok nganduk. Minang ka dia. Aing mah. Sasaran teh mah hiji beureum atuh. Ari aing mah awas anu beureum. Di mana pun sih itu? Ieu teh biasa hari ieu mah sok sosialisasi abing-abingan wae. Oh junten. Namun Sosialisasi. Lari-lari. Sosok robot. Lari-lari. kalau ada nyala sosial penting mah gitu we. Solasi teh naon? Sosialisasi. Solasi. Aing ge solasi. Isolasi. Abing-abingan wae, abing-abingan wae. Eta teh ameh naon lho? Ameh naon Ini tomenya ka aing da tengah tadinya kayana. ameh naon eta sosialisasi teh? Bah kopina bah. Oh, senul aing teh dunungan. Ya aduh aing. Oh, ini anak buah itu. Aing anak buah teh. Aya ningali aing mah mau pangkai teh dulu. Ini kering wae. Ampun, Aing nangkring aing mau pangku kebagian lo batur geus wae. Amar wae, ade nu nyanyi. Saya udah belahnya, dia jadi artis. Dia hoyong aja. Bung sih nancem. Ente sama paken. Dan geus diuk pokoknya kawan Lawan dijieun heula kela tah kopina. Kita burukan lah betul-betul teh bodoh aing. Coba nunutan. Pae ditimba di dekat amang pae. Nyari Sanes. aing kan mikirnya dia Mesti mararanan gua eta teh sosialisasi ti mana? sosialisasi di mana tadi kan. Biasa we keliling lah ieu mah. Model kalem Kan enak kalah awi. Nah, yang soalnya tadi nu gadungna. Iya oke. Kita ngajari warung gitu. Lain bos. Yang dua linya di yang banera. Oh iya. Umum sumpah dalam gilir teh. Oh ini bari sejari Bari ya. Pak Her itu bari sejari itu. Tapi itu ngawarung gitu kan berbeda. Kalau bungsi mah. Wah, mau digusur mah. Bah. Aman. Yang penting manfaat bah. Amat alhamdulillah. Diizinan Kan alhamdulillah. usaha berenya banyak. Enggak, usaha Bayar kan kontrakan anak. Aku mah. Wah, Ya? terus bayar kontrakan anak apa ya? Acan aing teh dan Hari kawan awi apa mah? lain pas ngalih teh da kemudian Jadi kunci saya lagi kan ngontrak gitu. Karena wae apa sampai Ini cuma awi dagang. tapi di tiungan aduh di mana? Wayahna ya mah aya rumit bar. Doh. Jadi bisa obat. Kan sibuk ngabodor. aing teh dagang teh di tengah ieu aing tengah kabon sih teh tanggal awi. Yang mata. Ese teu mikiran sama rek meulina. Kan si lain lo boga warung lain. Aing apa gawe orang mah. Aing ge euy. Aing gua cai ge. Nanti lang ke malah. Enggak, kita sanes girang gitu dah. Baik. Semua dah. Baik ke warung. Sugan we senunya. Daratang ka dieu teh mawa manfaat nu hade jang urang teh nya. Nah, kahiji mau manfaat, kedua mau duitkeun. Oh, eta mau nomor hiji. Udah salah manfaat di bawahnya. Coba mau lebih manfaat. Kan abdi teh Pak, ieu teh mau teh balad gitunya di dieu sebagai rote gitu kan. Ini bidang kepemudaan, Bah. Oh, jeung pemudaan aya teh luar biasa gitu. Tebak atuh umur Umur sabaraha ya? tebak we tebak. Mungkin 12 tahun. Iya mah sigana umurna 27 tahunan lah. Oh, ini cek orang mah aya nantukeun umur proses carana. Nah, muat acan. Oh bener. Karena sih Bah, serasi Tokroh Bah di Batu Jajar Barat. Nya nya. Tokroh ya di Batu Jajar teh ya. Tokroh. Ada. Tokroh Bener. Bener. Eta teh pisan aja. Terus Ya, Saudara ada gitu. anu Minang ieu lah, ieu mah Minang naon teh nya. marah-marah di desa. Tiba ieu mah, kan itu nu tekanan teh ajeuna Bah. Oh, Ieu teh. anu di ditu teh. Nah, ieu teh ya. Oh, bener. Apa Bagian ngaco lah.
pertanian teh merenanya eta nu tani di Bali kan Ya, ketahanan pangan bah di Ketahanan pangan, Indonesia teh jadi kekuatan sumber pangan dunia bah. Persib. Kumaha caranya? Bandung Barat. Bandung Barat. kudu dimajukeun menang gitu. Bandung Barat. Cocok bah, cocok di Bandung Barat di bidang pertanian mah. Kudu bisa maju. Itu ada ya cenah bejaan ya meureun ya. Ibu pendidikan ya teh Ibu pendidikan. Tulis ya. Nah, abah bisa di sekolah kayak gitu. Awal teh ibu pendidikan. Bener, berarti Apa? abah Ibu kan ini. Dihajar dewan tanah pamajikan Nah, terus ya bah jadi bah Mang Saipudin Mang gitu. Saip. Anjeun mah gitu sok ngoreksi batur bah nyawa kana anggaran manehna mah. oh tak iya bener kudu ditanya anu Iya, kudu Itu kan ditanya. naliki bah itu. Iya, kudu didorong terakhir. Kan ada orang dari pensumur. kecembung berenang lain lain Air, tahu ai senul Punyaan gitu. alhamdulillah senul Komporan sih Ya. aja. Gelut ka aing. alhamdulillah kabeneran ya Ah, nih. kermah loba pertanyaan teh wing mah euy asa di bener jol we komplit di dieu Oh, iya, terus saya juga komporannya. Saya belinya. iya aya di kepemudaanana senul Ya, ieu ti pemerintahan tahan. tokoh cenanya Tokoh oh iya bidang politik anu kaluhurna aya bidang pertanian aya bidang pendidikan aya bidang tukang duit aya anu ngorek-ngorek duit naon eta teh sih ngaranna teh tukang jat pilus sama lain. ieu mah naon Bukan emok. Eta lain. Anjing mau mang emok kasih gua aing. tukang naliti ya senul Udah telepon tadi ganti we nomorna urang. tukang neliti Ya. kebijakan eta Kebijakan. kebijakan Terus. bener cocok Aing ditatangan teh ditanya. Da urang kita ditanya nggak ngomong sorangan. Da juga nah yang ditanya gitu. Cing tanya ya nah pakai baju kieu tanya naon di mana gitu kumaha. Dia sahareha. lain Asa da peka gitu. Terus mah hidang di mana eta. Iya, ngomong naon gitu. Kumaha jadi kakak. Nu boga warung teh hareuing jeung iya. Geus ge itu. Urang kudu we pemana. aduh aing mah lain rek nanya bieu teh Lain bah apa Partai Gelora. heuh pada ditanyakeun ieu teh ieu Terus saha urang teh tanya tuh aya buru dua teh. Ari geus dagangan karena ditanya. pun bisa Iya, mau ditanya apa? antar aing mah sopan isi lain Doanya ada urang. iya bisa uing teh tadi teh hayang nanya nah abet parake baju biru terus tadi teh geus naon sosialisasi naon tadi teh Sosialisasi apa? Sosialisasi apa? Nah, eta bukan begitu lah. Apa sosialisasi bah? heuh nya tatenya ho abah teh batak rek nana Jelaskeun mangga. Ya, Sosialisasi naon? naon Sosialisasi teh merenyaho abah ke masyarakat yang diurang teh aya partai Gelora, partai anyar. oh partai teh bisa nyarienan dewan lain Nyarienan Oh, dewan. isi lain atuh lain ngomong ginya kalau isi lain eta mah Kudu apa ngara abah ya warung bisa digedean teh aya Pak Asep Erna jadi bupati tah. Di bere meureun kitu. duitna teh Ganti we, engki mah da mah dek mundur oge dijig deui. Udah mundur diganti kudu bayar. Jig deui. Mal melang mal ini. Oh, kayak gini ya ngomong. Anjir. Aing gak percaya bisa baca dulu aing percaya. Kalau ngomongnya pakai masa lalu aing percaya. Ngomong aing ge mah ya no ieu mah rek nanya ieu go ieu pan ya ieu teh toko wing di RW wing teh saya RW 7 mah apal saya RW 7 mah Penting ngono we abah teh apa? oh atuh mah nya teuing we RW urang. apal mah Lawan dewan. Dadang hotmik. Dadang aspal pada nyalonkeun dewan malah naon? oh iya nyawa ge Lamun ganti tangan dewan itu dadang aspal teh ganti dadang hotmik ganti Gila. apa nah Ya hareupeun mah aing di hotmik. Mun dadang betonisasi. naik deh ulun tuh Dadang ulun naik
Tah eta cing hayang nyaho nya kudu ditanya barunya ku abah bener-bener di dewan sih. Tanya jawab sorangan buruk. Rek nanya naon, Pak? Soalnya Pak Aher tadi ngejawab serangan. Kembali ke Iya, naon tah? Iya kan, iya. Sudah di luar kepala. Seperti Bapak Dadang aspalan ketinggalan gitu ya. so. Keadaan dapil ini ya, dapil apa sih? Kan sama rawat. Ya sekedar lah tuh iya masyarakat dapil teh naon dapil teh. Tanya teh nyaho ya. Dapil durasi. Dapil teh Mang Do daerah pemilihan opat aya 3 kecamatan Batu Jajar, Ciamplas, Cililin. Ini Sinangkarta. Ayo bawa eta mah dapil 5. Dapil 5 lagi. Tapi jawab heula Bang eta. Iya, kayak ya. Pertarungan teh kieu abi mah nya. Kan urang teh boga dewan. Jadi dapil urang. Tapi hirup urang asa kieu wae. Di pertanyaanna ari dewan garaweh henteu maksudnya kitu ya mangrangan deukeut di babaturanna dewan. Ya, CS namungku. Didinya teh CS teh dewan ku. Kira-kira garaweh teh Jadi ayo dewan-dewan ayeuna mah coba disagawe sok bejakeun teu percaya. Geus bejakeun saya di sini. Dilahap artinya. Kira-kira naon tah alusna supaya bener dewan teh benar-benar berfungsi lamun menjadi dewan teh. Lamun hayang dewan hayang bener-bener berfungsi, ulah salah milih. Ulah salah milih sok tingali ulah karena duit, mana duit wae. Oh benar. Ini perlu duit. Benar. Cuman kan ulah karena duit, aku duit tapi sangsara 5 tahun dah. Iya sih. Nah, aing nyalonkeun dewan lain teu boga duit. Can aya, kun sebenarnya mah da lain teu boga duit. Kamarnya kukurung. Da dewan ayeuna mah teu bari sagawe. Buktina ayeuna mana? Bandung Barat. Benar. Oh, asa urang gebrik-gebrik. Acan benar Oh, bener. Jadi Anu dibanggakeun. Ada yang bisa dibanggakeun. jadi kunaon berangkatna jeung Bandung Barat mah bangga sih baheula kieu anu Paling bangga we paling harese. naon makanya hayang nyalonkeun dewan. Kalau bapak bala dewan, heuh bala urang dewan hungkul, Pak. Dewan unggul tapi ditinggal teh bari sagawe gini kan. Jadi gara rawe, enggak geus jadi dewan mah. Aing gitu diculkan dah. Aing sabaraha kali naik. Ayo namanya dewan kudu benerkeun benerkeun eta dewan kabeh teh ganti kabeh. Bener teh. Lewat tiga orangnya, insyaallah Insya Allah. Cari perubahan baru. Apa tagline lagi? Gelombang rakyat. Jadi kilate gelombang rakyat teh ayeuna rakyat teh nya gelombang. Kita jalan tadi itu tak jalan ke Saya mikro gelombang. Aku gelombang. Rakyat ke goyang. Goyang dangdut. Ayo gelombang rakyat Indonesia nya. Oh ada dulu Jadi kunaon ayeuna cenah cek kunaon mangradang nyalonkeun di Gelora. Kudu di Gelora mah ayeuna teh ongkos dina mobil anyar. Mobil kendaraan anyar, tapi supirna rada-rada. Oh, geus pengalaman kabeh. Anjing mah geus mah mobil butut jiga nu pare lain lah. Mobilnya kendaraan butut, supirna aki-aki unggul jiga bro sama lalodar dah. Kabeh warga teh rakyat teh. Eta analogi ke modal lain. Kuning sok kuning meuli mana? Urang teh jadi kebon awi ya urang Mata kuning meuli mana? Mata pilih pokona mah ieu. Pilih aki-aki. Bangkit lainnya berdiri dah sarari ini. benar. Eta moto naon? Gelora bangkit, yang lain Menjadi Sampai kayak gini balik. Anjing tapi Ini nyalain. tarik. karena pikan kata. Bisa berkata-kata mah akake haden eta. Lamun pertandingan di mana tah? Bar hari Di lingkungan Batu Jajar Nyericik, Kira-kira saha anu ahli di pertanian? Mang Diki karena Oh, bener Mang Diki. Lain. nya Bandung Sarua rek naon tah ge? nyalon. Pertanian kudu dipajukeun ye. Jadi kan kieu, Pak. Kumaha, Di itu kumaha. kan di dewan teh mun aya komisi A, B, kan aya tentang pertanian, komisi bagi-bagi. Eta mah tah, pasti eta mah komisi bagi-bagi mah. poe lembok wae. Jadi urang teh kudu bener kita ya. Pokir mah datang, pokir teh kudu nepi ke masyarakat. Tah eta, ayeuna pokir kumaha? Kayak kue naon lagi Pak Tuhan dalam masih dibayar. Ulah Hayang kue naon, kue masa naon? jika serius teh ngobrol teh gitu. Lain Mang Diki
apa urangnya Bandung Barat teh Ah. terkenal Lain begitu. Tah eta bah kieu tah ieu ti lembur bah. Buka dirinya. iya Kan lain kemarin jeung suku ya urang ieu mah hariwa ngabah mah. Madul ieu ieu teh kan Bandung Barat teh oh ti baheula apa penghasil palawija dilema Ya. nah masalahna nah petani mah bersarang-sarang kan penghasil segala kahakanan teh pusat aya di lem tempat di masana gitu nya segala kahakanan teh rek di kota mau di lembur pusat kan aya di desa Ya. tapi nah anu nyieuna sarang-sarang bahkan loba lahan anu digadekeun belum dijual Jadi kieu lahannya Mang Den. Pertanian orang di Bandung Barat itu punya potensi yang maju sebenarnya. Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk ketahanan pangan sampai tingkatan desa ya gede anggarannya. Cuman apakah ka petani ieu kaserap henteu anggaranna? Gitu. Lamun dina petani palawija teh saokna palawija bere bibitna. Dina perikanan, kehutanan, banyak sektor banyak di bidang pertanian. Untuk ketahanan pangan ieu kan jadi isu dunia ya. Cuman untuk Bandung Barat ieu orang punya potensi bahwa ketahanan pangan ini di Bandung Barat bisa berhasil. Kumaha carana nya? Pemerintah kudu bisa turun tangan langsung untuk pengawasannya. Karena anggaran ieu kan gede, bah. jadi saya ieu tadi awaskeun gitu nyacu dewan gitu Benar eta. di bere ya di bantuan nama gitu berenang kita karena naon kita pak entog gitu ari eta mah aduh geuning ari basa bagi-bagi traktor geuning kan kumaha mah aduh kabagean cara mau petani dulu tak kabagean kabagean itu udah loba petanina Asa ku teh inget kabagean Ada kilo numpak orang lan rekor. lupa cuman Bisa ribu. Bandung Barat sebenarnya ya Bandung Barat kudu traktornya dijual duit ya Kemudian dibere sawat boga aja. terus tak ngomong Bandung Barat kudu boga konsep lah di bidang pertanian Nya kumaha tah. misalnya dengan milenial ya petani milenial jadi segala sesuatu pertaniannya dengan alat-alat yang canggih lah tong ngageduk we maju Masalahnya. tapi kalau punten ye lamun jadi petani milenial teh sebenarnya kumaha udah anu sok nya HP kita ka sawah mah daekeun atau aki-aki dilatih sieuna jadi Milenial. sieuna jadi modern da ampura aki-aki mah moal bisa nu biasanya pak pacul dibere drone da moal ngartieun paling jadi beas drone dijual jadi pemerintah tuh kadang menyediakan kepada masyarakat iya kan aya bimtek nah so mana ieu aki-aki diajarkeun tak kieu cara bertani teh tah ieu cara ngagiringkeun meri teh kieu berenang dibere merina kumaha supaya nogan mun tah ieu parabna mun gitu jadi segala sesuatu ini di bidang pertanian peternakan untuk ketahanan pangan ieu sebenarnya pemerintah halus gitu cuman aplikasi penerapan ka handapna tuh itu 100% benar-benar padahal Bandung Barat punya potensi ketahanan pangan bisa halus lah ari eta anu dibere emer usina anak lele eta kumaha teh asupna Bibit tuh. Hah? Bibit. bibit keong Nya bibit meureunanya gitu. da moal mungkin di abusan paus moal Mau jadi orang ya tapi. Lain naga mah. jadi lain Sia mah dibere bibit lele. jadi Pelakeun. si pemerintahan sampai Pelakeun, tingkat desa kudu apal heula penceburan banyak daerahnya masing-masing tong sampai di daerah industri der melak pelakan dari tempatnya oh bener Udah sisa nol dah. benernya dina beton rek melak betul sawah gitu ini tadi itu kecil lilin menurutnya sawah aya sawah batu kembangkeun sawah da ngaranna aya Ai lele eta bener bisa dipelakeun di sawah. bisa asal Iya, mah, sawah Usaha, Bang. Season 0 dibere bibit lele ieu season 0 teh. Dipelakeun di sawah garing tancap-tancap deui nya. Geus dipelakeun lele teh geus bah cenah. Tuh di sawah gitu. Mau darat teh ere Pak. Lain jadi. kudu napa kades ngomongna kieu ieu lele awurkeun ka sumur aing ngarti diawurkeun dia pelakeunnya ku aing teh pelakeun dina bali polybag Atuh aing teh dicarekan ke Pak Kades. da ngomongna dipelakeun Season 0 cari teu malakna. aing mah teh nyaho beak
Kucing. Oh, jadi kitunya. Ayeuna kurang kumaha pemerintahnya. Saya Dia tuh set Kurang babak kurangnya. coba kurang. bener loh Pak kurang. Kurang dari saya lo pancing bisa. Pupuknya aya subsidi jang petani. Oh, aya subsidi. Aya diberi subsidi, tapi kurang gede petani. Aya Berarti kieu ya. teu cukup. Aya subsidi eueuh. Aya. Nang subsidi. Subsidi. Subsidi pupuk. Jelas Kita teh namanya teu leutik Subsidi gede. sih naon subsidi teh? Subsidi teh naon subsidi? CCTV. Teu naon? Mang Dadang. Aya subsidi naon? subsidi walau Subsidi bahasa teh kasar modal mah di kolam silang. tangan gitu. Modal silang cendol. Modal ayana BBM kan di pusat nama lain 10.000 pertalite teh. Lain. 14.000 kusabab aya subsidi ti pemerintah nu 4.000 dipanglayarkeun pemerintah jadi ka urang naon 10.000 Nah di Malaysia hargana 8.000 karena tidak ada subsidi. tapi 8.000 songok sia jumlah ngobrol aing ngobrol di Malaysia mah pertama teh hargana 8.000 sok nah Ayo, Lain naon naon nanya jeung ke Malaysia nanya nih. urang. Aya di Malaysia pertama. Ron ada Ron 88 jadi tuh mah hargana kan 8.000 nah di urang Ayo iraha ka Malaysia. isukan Karek Nah, urang mah ucup aing cendol. Eta pertanian begenrenya dijelaskeun. ya terus Tah ayeuna sakola loba nu rariweuh mah. oh iya ibu Budak uing ya. Maha soalnya. Hayang asup sakola ka negeri. di Jo Mali teh Nah, ada teh Jonasi. jonasi bener. jonasi teh nu pergi Aing meni ambek Ya, tah diukur ku uing di sakola bikin ka imah. 2 meter. Oh, mau meteran uing. Tadi tuh. ya gadag sih mah naon Aing teh padahal teu jauh, beda oge paling 5 meter. Atuh bisa asup gitu. Heran naon tah eta. nah Fungsina gitu jonasi teh sabenerna teh ieu zona diayakeun jonasi teh Karena kelebihanna jangan naon gitu. sih nyawa itu tadi ternyata geus teu ngarti nya Asal loba nanya bah gitu. Bener. kumaha jonasi teh Jangan jelas teh. Mau diperjelas sih, abis sebagai rakyat, Ah. barangkali hoyong sekolah kan negeri. Ayo, aya soal itu sih yeun lah kelebihan dia mah apa kapan awi soal teh? Kebun awi. sih kok bisa di dinya mah Anggap we tagejid sama guru. Merang moal ya saya jebak ya. Wah, pernah ngagesek. Oh, Mau so, ada jelaskeun alat lah ya. lanjut kumaha ibu teh terkait jonasi ya. Aduh, kumaha tanya. Janten geumpeur di taros tu sadayana mah. Wih, Jonasi ieu panginten kieu maksudna abdi teh pami sudah sakrada pameng-pameng. dicampur sama bahasa Tiongkok. Biasa mah. Abi kita di Mandarin sekedik. Zimbabwe ini bisa Zimbabwe Dan wae penerjemah Mang Aka itu sieun. Satuju dan nanti bahasa mana gitu-gitu keneng lah. Udah tuh pakai arti. Ya, penting mah Allah ngartos. aya translate jadi harap di dia Iya sih ibu dikerangkeun. oh iya Guru atuh. Kumaha ibu pendidikan paling kenanya da tetap orang terkait pendidikan larang. Taros tu panginten jonasi teh ieu teh kebijakan ti pemerintah. Mohon. Hai saras nama kangge ngabantos masyarakat supados rata gitu nya panya ayeuna kan sababaraha waktos kapengker anu tiasa lebet ka negeri teh gitu kan terbatasnya karena dilihat dari segi prestasi. Aku umpama panginten naon sih sistem NEM teh ya panginten. Laras. Nah, upami lebet ka negeri berarti NEM-na sekian, tes saintifna sekian, tes lebet ka negeri gitu kan ya. Laras. Nah, tapi aya kecenderungan ya masyarakat sekitar teh anu hoyong ayeuna mah kan dina Sekolah waktu favorit. ayeuna kitunya mun aya urang teh terbentur kana negeri minded nya. Oh, warga teh aya Apa main dit? Tuh, nyawe urang mah. nyawa. Gancang. Heeh. Urang Apa ya, Pak? Hoyong teh kan Perbedaan non teh lebet kana ke sekolah-sekolah anu favorit. favorit. Anu paragi kolam renang teh gitu. Favorit eta mah senul. Favorit eta Oh, anu mah. biasa tinggal di rapat kita meni. Tanya sekolah favorit. Nah, biasana asumsi masyarakat itu sekolah favorit sekolah negeri itu ada sekolah favorit gitu ya. Padahal mah Biayana murah. gitu. Salah sih salah Cing mah lain mancing wae kan. Laras. Ya, kumaha Ibu? Nah, kumargi panginten aya sabaraha kecenderungan di masyarakat ieu nya anu lebet kadinya teh mung masyarakat anu pinter lah nya. Ya.
non nu gaduh artos rata-rata mah biasa lebet soalnya gitunya. Tapi pemerintah ngeluarkan kebijakan tinggalnya tak zonasi teh. Jadi nu bodoge tiasa lebet ka negeri. Biasa Tapi kurang cermat. Tapi asa jadi teu adil Bu pamikir pami aya nu pintar tapi bumina tebih di sekolah negeri mun caket ka sekolah swasta janten kumaha tah. Tah eta kumaha. Sekolah masa Jadi ya anggap misalkan Mang Herul teh bodoh. Mang Herul abdi pintar. Oh atuh cicing atuh hebat aing ye. Abdi teh kan pintar. Oh. Nah, kumargi bumi abdi caket ka sekolah swasta, janten ditambeda sekolah swasta padahal abdi hoyong ka sekolah negeri. Janten ka adil atuh ari kitu meureun. 2000 adil tuh. Sarosna Adil lah Bu. mohon. Teu bolah. Iya, Urang mah maksa jelema mana urang mah adil. Tah nyari abdi mah kan kieu. Daripada eta artos diangge ngabangun infrastruktur jalan. Cek si kuring ieu mah nya punten. Langkung saya eta anggaran 150 miliar bakal nyen sekolah sama hijieun. Itu abdi teh. Ya. Iya besar harapan kita juga seperti itu ya. Satu mungkin ditambah fasilitas pendidikan untuk masyarakat khususnya yang ada di Batu Jajar ini ya, karena SMA negeri itu sangat minim sekali, hanya satu. Sedangkan masyarakat itu yang mau daftar ke sekolah negeri itu banyak. Mayoritas pemikiran masyarakat sekarang ini targetnya adalah sekolah negeri. Ya swasta mah terpajang gitu Abdi mah sekolah di luar negeri, Bu. Ya swasta. Luar negeri, swasta teh ya. Tapi Jadi di luar Bapak negeri kalau resan ya Pak, kunaon harayong ka negeri. Ninggal dina latar ekonomi ayeuna ieu. Di 2 tahun kapengker ayeuna dina setelah Covid itu memang belum stabil. Jantan kaudag-udag teh yang lebet ka sekolah negeri. Oh, peda haratis beungeun nyambungnya nya. Aya sih anggaran salah satu pemerintah teh kangge sekolah negeri, nu kangge sekolah swasta memang harus ada swadaya dari masyarakat. Ai dana obos eta ka swasta. Nah, canduki eta mah. Kangge negeri. Bos dadang. Eta mah saha nya jadi meureunnan kieu nya masalah adanya urang ade adanya browsing picik nya jadi meureunnan masalah zona ieu di zonasinya nya eta masalah zonasi. Jadi bener senul meureunannya ari di kota mah meureunnan bisa dijalankeun. Iya. Biasa dijalankan dengan pas tepat gitu dengan apa yang diinginkan bicara. Tapi meureunnan aya di lembur mah dah hese gitu kan. Karena naon ibaratnya mah pola pikir masyarakat lembur itu berbeda dengan pola pikir masyarakat di kota. Lamun cek bahasa kana mah mindset. Naon eta mindset? Geus kumaha eta yang horarea mah. mindset pergi nyabutan huis ini. Mindset eta mah. Mindset kan awewe diasukeun ka dieu. Aya deui ieu versi. Siapa mau agama sih anjing ah. Sanes Punten sanes abdi. Ieu mah ieu kan itu ujung-ujungnya teh kanu duit ya. Bener. Ujungnya teh kanu duit, Pang. Sedengkeun ADD ayeuna di Kabupaten Bandung Barat bae nepikeun defisit tah kumaha tah eta. Bisa ngalar ya anggaran. Tapi di warnanya. Aku kurang sepakat. Upami Surabah nembe nyebatkeun defisit. Surabaya mah saya defisit bah kalau kata teh. Tapi tidak cermat pengelolaan keuangan. Betul. Tidak cermat sebenarnya. Punten gitunya kurang lemur lah urang gitu. Maklumnya da nyaho teh defisit teh bari teh nyaho naon eta teh. Margina gitu gitunya. Kumargi kurang cermat eta anu pada akhirna nembe keluarlah bahasa etanya dari masyarakat. Masyarakat teu apaleun defisit naon, tapi justru dilontarkeun ku pamimpin di urang. Defisit. Nah, nu pada akhirna kan jadi opini liar lah ka ditu dia gitunya. Urang gitu ayeuna gitunya. Baik dina segi pendidikan nu tadi ku Ibu tos diuningakeun gitunya. Persoalan jeung problemna teh nyabunya dan pasti bakal aya solusi meureun gitu ke dunia pendidikan. Mung tadi teh ya anggaran teh pantos jelas ke pendidikan 20% tina APBD, tina APBN. Geus moal kurang sebetulna. Moal kurang gitu. Kumaha ngajalankeun ngajalankeun teh kan nu tadi teh ada proporsionalnya. Nu tadi teh pengertian profesionalisme teh nu kumaha.
kewajiban. Nah, sedangkan di hiji sisi ayeuna urang contoh lah di urang ya SMA hiji ngaranna Batu Jajar SMA Negeri Sabak Batu lah. Jajar. Sabak cenah Sabak. Oh nya. Sabah sampai Merauke. Nah, Sabang. Sabang eta mah santoy. Panitia di daerah Cangkorah asup kadinya Seman Batu kan eta bisa Jajar. wae melalui prestasi. Prestasi. Bener. Ada Urang ya? teu kudu suudo. Ada jalur Teu kudu prestasi. naon teu kudu buruk Afirmasi. sangka. Iya. Teu kudu bisi jalurna jalur prestasi Prestasi. da jalur prestasi mah meureun masing dek ti luar wilayah oge dah prestasi. Kan gitu ulah nepi ka jadi kecemburuan sosial suudon ke berbagai Da mah gede pihak. amak meureunannya. Itu tabah. Amak Benernya Bu. Siapa kan juara gurak jadi bisa sih ada. hari tahu ge Iya. ieu Ari Bandung Barat prestasi oge. Naonna. Nah, Prestasi nginyeu. Patina Oh, prestasi. Itu ini jadinya. Prestasi. Produk di Aku Bandung ya, Barat hari ini sangat prestasi, cuma jangan sampai terulangi lagi. moal Pak, abi moal milih euy. Milih kan Moal milih abi mah. Perasaan sana prestasi naon ya? Mau milih deh. Kategori prestasi itu bisa dua, Bah. Bisa wan Prestasi urang geus ku merah putih 2 kali, 3 kali bahkan Ya, utama ya. aja utama. Itu prestasi, Bah. Ya, Tidak ada benar, kabupaten kota yang lain mendapatkan prestasi itu. Iya. Dan prestasi itu tidak boleh terulang. Maksudnya seperti itu. Itu yang pertama gitu. Kasar teuing karena kamu sebutkan KPK mah. Ya, Prestasi itu eta prestasi. Tapi jangan terulang. Betul. Ada prestasi yang baik hari ini dilakukan oleh pemerintah juga. Infrastruktur, kalau bagaimana sudah mulai terlihat, Ya. terasa. Terasa. Yang tadi perjalanan dari selatan ke tengah gitunya 3 jam, enakan bisa ke 2 jam, Ya, ya, tadinya ya, 2 ya, jam ada bisa ke 1 jam. Eta kan Prestasi. prestasi Prestasinya. gitunya. Terus Nah, nama kantun lieur. aya nama meureun urang. Upami kapayuna lebet karena sistem engke di birokrasi gitunya atau napi di legislasi nah gitunya anu neme teh gagasan-gagasan sareng ide-ide cemerlang eta Bau. tu fungsi urang tiasa dijalankeun kan kita Iya, banyak iya, banyak iya. kita banyak bah naon deui aya nama da gaple. terus teu tiasa naon teh nyalahkeun ka ditu nyalahkeun ka dieu gitunya Iya, iya. tapi kumaha urang sarana ina tampil bah Ya. tampil mendedikasikan diri ke masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan orang menjadi salah satu sarana kriteria ke masyarakat. Amin. Itu meureun Bang. Anu bisa ngarobahnya. Bener baik bener naon. Nu penting mah bisa ngarobah. Kita naon bisi gitu. Kagauran ada bisa Iya, kagauran. Bang. Rupa di kebun Iya, awi. punten. Kumaha cinta. Bener Ari wakil rakyat teh Mohon, ulah kumaha. nepikeun jiga ayeuna datang piu duit Sare. ditewak gitu. Ya. Engke mah ditawak teh heula. Datang piu Yuk. ditewak Tewak. duit ditewak gitu. Tewak. Tapi nu perlu ku urang dibangun teh infrastruktur non infrastruktur pemikiran lain infrastruktur nyeun jalan anggarkeun sabaraha lain pemikiran kumaha carana sangkan APBD anu triliunan ieu bisa mahi. Saeutik mah Bener, lobanya bener, sa bener, gitu. Eta ditanyakeun ari APBD di mana datang jadi Ya, bisa eta. APBD teh Benar. benar Di mana benar. kan? Kudu dina naon. pajak kan Ya. abah dagang oge kena ku pajak ngerokok kena ku pajak Bener sampai pajakan preman. Bener, Goceng apoe. nah gitu kumaha carana ngarah APBD ieu bisa naik Bener bener. gitu kan bisa naik gitu kan ngarah jelema leutik juga abah gitu. Jelema leutik teh bisa bayar pajak Sabaraha di APBD Bandung Barat pae teh. Abdi can apa teh? ini sabar aja mandul sabar aja Teh salamu 4.500. 4.500 ente. ngadenge Sabaraha apa makan boga alat jadi mati sok 4 triliun. Nyata aing teh itu bisa aya alat muka. apa bisa tebus kana wae eta mah. Tapi percaya ka Abah. 4 triliun. tilu 3 sekian ya. tilu koma 3,4 Hampir 3,4 triliun Ya. tuh. Si Abah mah. 3,4. Coba dianggarkeun ke pedagang anu dagang cilok. Oh, meureun ulang abah teh kita- bisa dagangismenya naon dagangisme. Apa tapi triliun semua? Bah, Hah? ayeuna pedagang cilok coba nya. Pedagang cilok. Ini modal nanti Bang Kilo Emo kumpul kabeh. das 1000 cenah murah. Bang sapoe. emok teh kumaha maksudna? Ye, ngaran Bang Emok teh aya nu boga duit, Heeh. nginjeumkeun. Sok riungkeun limaan. Jadi silih tagih gitu kan. Silih elingan silih tagih.
gitu kan. Padahal orang eta Bang Emok halus sistem nanya. Nu kalaman ku babaturan abdi malin Bang Emok teh ngaranna teh makar berkembang. Iya, makar berkembang. Kembangan hutan. Gitu. Sabar orang mah eta teh Makar berkembang hutan. Limaan, ini masuk kumpulkeun limaan dibere. Hiji, dua. Wah, cukup ya. Cukup. Ya, Urang ngaranan kelompok gelora. lain Itu, simpulasi. Kamera rada serem. Coba tina APBD anu 3,4 triliun Bener, teh nya. dianggarkeun Bisa dimanfaatkeun, nya. dimanfaatkeun eukeur pada pedagang kecil. Gitu kan. Kan aya bidangna aya koperasi sok salurkeun, aya RW sok salurkeun. Atuh nu dagang nanti saukur dibere bantuan mungkul eta dibina. Oh. Dibina teh nyaeta dibina keur mayarna, dibina keur dagangna. Tah kadinya Bener. meureun. Jadi abah oge bisa berkembang jadi dagangisme-nya. Dagangisme. Betul. Jadi dagangisme abah bisa berkembang. Abah mah ponye entak berkembang abah. Halus. Nah gitu merenbahnya. Coba lamun urang ngahimbau engke urang menjadi di Siap. dewan dianggarkeun 3,4 miliar teh keur perkembangan nu dagang-dagang leutik. Triliun. Ya triliun. Triliunan eta teh Urang budak mora ye. Lain bener budak moras ya. Budak Iya, mora. bener. Urang budak mahera yang ditanyanan ku urang sok buru. Kudu bisa berkembang. Orang bener. mah tadi nanti yang tanya orang bisa pengeselilanya cuma orang mah cukup. Bener. Aku. Tapi kieu ya. Karena ya sepak terjang pemuda. Anjing, sepak oge, terjang. anjing, bedanya. Ada pemuda kan sok main sepak terjang isya. Fakta trauma heueuh. Orang mah di semua teu boga kaera. Bener kudu. di sepak jeung diterjang. Wah, geus mah. Jadi kudu kuat benernya. Baik, Pokoknya anu budak murah rek naik jadi dewan. Kudu kuat segala rupanya. Buat kaera. Di sepakna, di terjangna, kudu kuat tah. Kembangkeun kepemudaan nu aya di Kabupaten Bandung Barat. Anu dempikeun kadenget ayeuna masih keneh loba pemuda-pemuda anu salah kaprah. Contohna tah si Senul. Mata buru-buru ku abah dibawa ka dieu. Geng-gengan budak teh. Gitu. Kamari make sepeda didodorong mau badong. Kemana sih? Nah, ieu bah nu awi. Oh, pan ibu orang Pak Asep nanti pasang baligo nyabdi nuar awi ya. Mohon. Tapi Pak orang teh kudu bisa memaknai itu maksudnya konteks pemuda nanti kan lamun secara permen ya. Nya, Permen kepemudaan kan. Ieu nu kudu diangkat. Ada dengan anjing air serius air dari. Ieu nu kudu diangkat bebeutkeun tah ieu Ayo dibere Lanjut bos. Namun secara permen kan konteks pemuda teh kan di 17 lebih ke 40 ya banyak. Nya, nya, 17 nya, tahun lebih ke 40 teh kalau betul pemuda. Cuman fakta di lapangan asa sekudu gitu ngomong umur 35, umur 40 disebut pemuda, geus kolot gitu kan. Abah pemuda teh ngapana? Lama cek bahasa lapanganna gitu kan ya. Nah, anu secara real anu disebutkan pemuda itu kan ieu mah pandangan abi pribadi ya banyak. Usia 17 nya sampai 25 tahun eta nu disebut pemuda gitu. Karena tos 25 tahun ke atas eta komunikasi sareng Gen Z nah gitunya upami aya mah gitu kan. Geus beda ieu nanya pemahaman gitu. Anu ku saya dipahami selama ini. Anu kamera nih. Pak urang ngobrol jeung si Abah. Apa itu si Abah? Ya. Jadi kan selama iya kan anggota dewan anu aya khususnya di Kabupaten Bandung Barat di dapil 4 eta teh aya keterwakilan pemuda Bah. Anu ku saya di Bandung Barat kalau teh hungkul tah keluhan-keluhan masyarakat saumuran abi ya misalkan teh abi sareng rencangan ya bade ngeluh teh saha gitu. Tah ayeuna lamun saya ngeluh kanu usiana jauh ti abi mana lagi moal paham permasalahan saya teh naon gitu. Seperti itu Bah. Tah eta matakna butuh regenerasi teh kitu. Laras pisan. Bener Pak. Matakan saya ada inisiatif mencalonkan diri sebagai caleg ya, calon anggota legislatif di Bandung Barat di dapil 4 ya karena saya ingin menaungi rekan-rekan pemuda gitu. Luar biasa Iya. Tempat dulu dong. Mau pembayaran ya Sangka, Bener. sangka geuningan aya partai anu calegna teh paralinter. Da urang mah jujurnya salila ieu can pernah panggih jeung calon dewan langsung. Nya, benar. Biasanya pesakit. Karek ayeuna. Duit nawe urang mah nerima. Coblos si nomor sakieu cenah kitu. Urang mah ditarima we butuh. Can pernah panggih manusiana langsung tah ayeuna mah terasa tiga orang bisa ditempo hiji-hiji. Ya, gitu. Tah potensina di tiga hiji paling terkabe.
kudu nama dipoto sia teh nul dicirian ke. Udah kemah hese pokoknya urang panggil deui sia. Kayak mau dulu. Di kolenya lah itu di kolenya kan. Kedah turun langsung ke masyarakat. Bah, nambihan we dah. Abdi kan tadi tanya-tanya kan. Itu aja kalau serangan dia. Serangan. Abi mang aja mau Ada satu solusi. Ada satu yang akan membuat kita perubahan secepatnya setelah tanggal 20. Karena kalau tidak salah ya, gubernur itu sudah mengusulkan calon penjabat PLT Bupati tah eta bener untuk di Kabupaten Bandung Barat. Surat tersebut gitu ya Bah ya, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri. Kudu jelas ya Bahnya ya. Benar. Nomor 100.2.3.3736-5 SJ tanggal 21 Juli 2023. Anu diusulkeun teh tilu nami Bah di urang teh. Oh, aya tiluan katanya. Tiluan anu diusulkeun teh. Heuh meh apal we masyarakat itu Abah meureun sok nanyakeun ka Abah gitu kan. Udah apa? Anu kahiji meureun Bah ye nya. Kalau ada ieu mah kudu bener Bah kudu ningali itu tulisan. Bener tong asal itu bener ngobrol teh. Kalau di dunia akademisi, di dunia akademisi ngobrol itu harus berbasiskan data. Kalau di dunia akademisi, nah sedangkan yang tadi kita obrolkan adalah ngalir ngidul ya nama lah. ngalir ngidul tapi bakal menjadi buah, gitu ya. Anu kahiji Bah namina Wahyu Dokterana Wahyu Mijaya SH MSI, anjeunna ngajabat ayeuna teh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anu kedua Dr. Dodo Suhendar urang aja MM gitu kan ayeuna ngajabat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Amin. Anu katilu Pak Ade Zakir Bah. Pak Ade Zakir. Anu ayeuna Sekda. Mohon. Abdi sebagai masyarakat Bandung Barat anu aya di Desa Dayana harus mewakili bener gitu nya. Berharap gitu nya. Pertama anu di kapayunkeun teh da abdi nepi ka ayeuna can paham Bah. Naon disebutkeun kesejahteraan. Can paham secara esensi sareng substansi. Da can ngartos gitu. Kamu Abah. Mudah-mudahan sa rengsena engke lengser anu ayeuna. Penjabat bupati anu ayeuna tiasa ngabangun sinergisitas SKPD anu aya di wilayah. Jadi salah supaya sinergi gitu lah, sinergi tidak ngabangun sistemna gitunya secara personalna tiasa melakukan komunikasi anu langkung komunikatif supados bentuk-bentuk engke pada saat mau eksekusi di pihak eksekutif terhadap masyarakat gitunya anu hasil persetujuan anggota dewan tiasa kena karena sasaranna Bah berharap teh gitunya ieu sadayana memiliki potensi anu sami anu dua mah tos jelas lah kantos di wilayah Bandung Barat memimpin naon sagarupi gitu nu ayeuna ge masuk gitunya mudah-mudahan aranjeunna dipercanten ke ku Menteri Dalam Negeri gitunya tiasa ngalakonan tugasna sesuai sareng kewajibanana kumargi ya cukup lami Bah cukup lami gitu ya hampir 1 tahun setengah ya katami urang kan kaping 14 Februari teh menghadapi pamilu anu suasanana kedah kondusif suasana kedah dibangun naon teh koordinasi anu memang betul-betul selaras gitu Bah ulah demikian situasi politik ayeuna anu mulai gitunya anu mulai bukan menghangat sebetulnya Bahnya bukan menghangat gitunya tapi ada beberapa hal yang patut kita diskusikan ya tapi berharap gitunya semua bakal calon legislatif bakal calon Bah karena kita belum ditetapkan kita baru sebatas itu calon sementara daftar calon sementara DCS kami telepatkan September Oktober kita ditetapkan gitu tapi kan ayeuna kabeh oge na teu ngalanggar bah dek masangna naon ge da can aya peraturan PKPU anu diatur ku KPU tapi kalau kita ayeuna teh cek logika can karena naon karena urang can dilombakeun can dipertandingkeun can dipilih ayeuna mah sadayana ge anu tarurun ka masyarakat inisiatif gitu sosialisasi bahasa gayana ngan lamun teu kitu acan meureun dek sanu wauheun ka Seferna ka Padada ka Mang Erul ka Mang Diki ka Bu Novi ka paesahan udah wauheun aya lain pamajikan mah jeung anak
Ya, terus. Jeung dulur. Berarti wajib meureun hukumna urang teh ngalakukeun pengenalan diri. Di antarana meureun ayeuna ngalakukeun silaturahmi melalui meureun kunjungan lah ka warung Abah bari jeung teh mere sumbangan ge hampura Bah. Ieu dilebur. Ieu teh sakala-kalanya Kan gitu meureun. Gitu meureun Bah. Abah ge sosialisasi Ieu teh diperlukeun Bah. Keun masyarakat luas teh mempublikasikan hal-hal yang memang patut mereka ketahui. Masyarakat ketahui. Kan gitu panggil tambihanana meureun saeutik gitu kanggo naon kanggo supados anu tadi teh tiasa aya alur gitu da urang teh ngobrol ngaler ngidul ge panginten kedah aya ujungna anu memang tiasa berfaedah kanggo sadayana anjir eta siap bener Pak tapi Nul nya ini mah ada sosialisasi teh di Kebon Awi. Tempatnya di Kebon Awi teh Pak di kota. Ieu teh hampura Mang Doang. Udah kudu balik atuh. Telepon Jauh sakuat aing wae. Sakuat. tadi itu alasan Sebenarnya mah terakhir we kieu nu terakhir ngan 3. Naon? Tadi mah nomor 3. Ngan 3 istighfar keur masa lalu. Syukur keur poe ayeuna. Ngadoa mah engke 2024 gelora meunang. Kumaha barudak. Halus. Mangga kitu hapuntennya. Sadayana nyebut. Siap. Assalamualaikum. Balik gitu. Ya kayak masuk kan dibayar. Aduh, lain aduh aing cawi Kan pakai ku saya, Bah. senang lumayan ieu Ku saya. Kebon Awi. Main ngomong. Kayak ngopi aya ge. Ya siap. Susul ke Puri. Udah, Mas.